bahasa wahuda waktu isu subuh bahasa lembur cahaya mah sadetik kahareup teh goib maka teu apal rek iraha jeung rek ngadon naon bisa detikeun ayeuna kahareup da akang ge teu apal abdi pas ngomong naon akang rek babata abdi pas ngomong naon akang rek heulai moal aya nu hafal abdi can ngomong ge akang mah geus heulai ti tadi bisa detik kahareup teh goib ai syarat ti Allah yang mulia dunia mulia akhirat munggu Allah pan teu loba hiji-hijina dina surah Al-Lail kedahpun adi tadi pas hancanan ngeunaan waktu maka ditena ge dina surah Al-Lail aya lafaz inna sa'yakum lasyatta. Jadi profesi mah boleh berbeda. Arek jadi naon akang, jadi pedagang mangga, jadi bupati, wali kota, RT, ajengan, buluh, kuli mangga teu dilarang ku Allah. Ngan mun hayang mulia dunia mulia akhirat munggu Allah fa'amma man a'ta wattaqo gitu. Jieun kataatan sing nepikeun kana derajat katakwaan dan cek Allah syarati kami supaya anjeun mulia dunia mulia akhirat teh sarupa teu diwilah-wilah. Inna akramakum indallahi atqakum takwa. Wah, syarat hayang jadi kubu mah tuh capek. Geus ngumpulkeun syarat wae ayeuna dimundur. Jadi pilkades nu geus stres tingkat dewa pan loba malah nu geus bebeakan ngabedahkeun balong-balong saat lauk koredas pilihan hanteu piraku teu gelongan dadak menjauh di Allah gitu. Syarat hayang jadi wali kota aya uji kompetensi, hayang jadi menteri aya uji kompetensi. Syarat hayang jadi pejabat aya uji kompetensi. Bari beda-beda ulah-ulah jadi pejabat akang rek ngasupkeun budak sakola budak hayang ka SMA favorit padahal otakna rada perek kumaha ge nu bapana ngan budak keukeuh da hayang bergengsi. Syarat teu asup jol weh manusia masuk nyieun syarat anyar sanajan patojaiyah jeung aturan Allah sok asal wantun wanitiro ayo sakit wujud jeung akan dasarua goblok permanen. Nu penting aing jeung anak bergengsi moal era masa moal tuang putra teh sakola di mana itu di Semok hiji gagah ngobrol teh da anak asup di SMK favorit paduli teuing ladang nyieun syarat nu patojaiyah jeung aturan Allah lulus yang dijamin di payun Allah cadung moal nepikeun kana derajat mulia munggu Allah. Mana rek jadi naon bae profesi bebas. Ngan sing jadi jalma anu takwa mun heuneuh boga rumasa hirup teh hayang mulia dunia mulia akhirat munggu Allah lain cek manusia. Da mulia cek manusia mababari akan loba banda. Dengar tamah we ku berehan eueuh salatan ge disebut jelema bageur lah. Teu kudu salat teu kudu puasa ngan berehan we ka jelema dikeresakeun boga milik rezeki leuwih. Da alus cek jelema teh ngan munggu Allah cadu moal disebut mulia. Hina ku kitu naon. Sok geura leungepan.
aturan mana, syarat mana nu bisa nyampurnakeun kamuliaan mungguh Allah bari jang sakabeh manusia tina sanes kanten profesi. Dan manusia mah boga peluang di surgaeun, boga peluang di nerakaeun. Kemungkinan ka surga aya, kemungkinan kana neraka aya. Walail, sumpah Allah demi waktu malam manfaatkeun beuting. Wal asri, sumpah Allah demi waktu asar manfaatkeun asar. Wadduha, sumpah Allah demi waktu duha manfaatkeun waktu duha. Kan gitu gambaran nama apa saja ngan tinggal prakna ta eta da belis natara nukan ieu teh sumber we ayo we hirup teh mamawa kalkulator Jepang capek pakai kalkulator di Allah sok berada Jepang da eueuh jelema nu teu hayang dimuliakeun ku Allah hadir di dieu ayeuna. Syaratna apa amaman aktor watako. Oh, buat pisau mah ajengan. Ya mudah-mudahan we atuh pangheulana. Tapi kemungkinan pinarakaeun aya ulah pangkat-pangkat ajengan wali Allah Bal'am bin Bawra sanes maot status ninggalkeun dunya modar. Anu doana geus sacinuh mah geus ucap nyata Bal'am bin Bawra mamun ngadoa teh geus teu kudu ditingali. Geus teu kudu namprakeun panangan ya Allah ya Rabbana komo bari lewe. Bal'am bin Bawra mah musuh Nabi Musa minta tulung hayang dilahak Nabi Musa ukur bari nukang set sagaris penana diijabah ku Allah ngan wujud istidraj. Dan mantengna ka Allah maleuwih ti leuwih. Bar sisok wali Allah modal sanes mau. Dan teu diukur ku sorban 8 teu diukur pedah pimpinan umum pasantren aya patani ngantoan apaleun tatanen make cara katakwaan malatas ku tanina ka Allah si eta nu mulia mah tuh gitu mana nu beunghar geus teu kudu ngarubah sirah pengusaha geus saya jadi pengusaha da boga ieu peluang di surga dengan sing takwa. Guru geus jadi guru jadi up and es ngan sing takwa mun ladang nyogok di parata. Tah aya nu masa ieu beda. Empek. Jadi tentara, jadilah tentara empek ulah teh ngarobah sirah tina tentara hayang jadi ajengan. Alias kemewahan sholat 3 rek mimpin upacara warisan sholat riweuh panatu datingan tentara ajari ajengan pek tentara ngan takwa polisi mana ngan sing takwa ajengan sing takwa tuh kudu anu beunghar tiba-tiba dijujubah juga Batman moke udeng-udeng hayang jadi ajengan lah komo nu beunghar nu beunghar nu loba duit tiba-tiba hayang nyeun pasantren tah apa dieu teh bener atuh mun aya nu beunghar dulur akal dulur eucup beunghar tapi teu perlu ngaji teu ngalaman pasantren hayang nyeun pasantren hulag we cara lain lemur cahaya sieun kasaingan terapati waras namahan jelema loba nu teu ariras teh da ajenganna ge pasti digaji mun teresep teu akur jeung kahayangna disepak ajenganna teh jadi ajengan SK. Ayeuna teh fenomena kieu teh rada balatak ieu teh. Ya Allah ya Rabbana. Ngopohokeun kana naon? Kana nilai-nilai katakwaan nu sajatina kudu jadi udang. Cekap sakitulah ngadidulat dalam mimpi bahas mah eta wah anya. Oke, can kana urusan harta wa amman bakhila wastaghna. Sementara ayat jaminan ti Allah menulis benar yang kataatan dan katakwaan fasan yassiruhu bil yusra gampang. Dosa itu kanggo pangleudeuh geunda eta mah pun adi. Nan beda bisi inget kana dodomaan anu wungkul we. Da pasti suka ada bingung atuh kudu kumaha ieu ngamanfaatkeun waktu geus sing jadi jalma takwa sakitu.
jadi supirnya empeh jadi supir ngansing takwa we supirna ulah suka mampir nya atuh sakalima dina bujur truk nyupiran truk make kalimah nu rada hadir bismillah tawakkaltu 'ala Allah wah gagah nyimpang dah di Tegal Ubrut ya